Kula ge sarua Kang ngaluarkeun unek-unek di dieu be. Di mama sarua kula ge sok ngepel gitu Kak. Kadang-kadang ngagoreng kejo. Tapi teuing kanya lamun dicarekanan ku pamajikan urang mah ulah ngalawan, geus mending mundur teratur mal meunang moal. Ieu mah eueuh salahna ieu mah. Eueuh ieu mah eueuh salahna. Mainna mamawa motor ben nabrak tembok, tembok disalahkeun Kak. Geus mending cicing bae ulah dilawan, urang diledek los, dicarekanan los, dititah nyeus los, cicing bae Kak. Engke eta lalaki kos kitu engkena ka surgana babarika. Karena siksaanana geus beak di dunia Kak. Pantengeunah ujung nanya. Euy. Bo, aipan ku ngaji mah lulus hate. Pugu ari teu ngaji mah heuras bae. Bener apa bener? Tadi geus diomongkeun ku Abah Haji. Pamajikan mah ridona Allah aya dina ridho salaki. Mohon maaf ulah marah yo. Ieu mah ngaji mah rajin tapi kadang-kadang rek ngaji ge tilok bebeja ka salaki. Bebeja sok. Leuh bebeja ge bari leumpang teh. Oden kamerek ngaji. Ayah bebeja kasalaki sadis. Kak kula marek ngaji berangkat kiwari itu si meunang geus nungguan di pos ronda. Rek berangkat kiwari itu hampurannya cai dina pancing ke munagola ka termoskeun nya. Rek berangkat kiwari bisi tinggalin kulana terus itu baju can disampaikeun pang sampaikeun sakaliannya. Terus ieu keramik can dipel ieu Kak ieu pangpelkeun sakaliannya. Terus bisi balik bulak sekolah hayang dahar liwatkeun 2 gelas manya kadieu kula minta duitna goceng jeung parelek. Assalamualaikum. Eta salakina culangok be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Cager, awak cager, laju naon anu gering, curhat di dieu. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli pepaya. Ibu-ibu yang masih semangat jawab salam, mudah-mudahan boga minantu orang kaya. Matre bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza. Amma ba'du faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil pengatur waktu penata acara pangbagi wanci anu kukula ditaati dihargai tur dihormati mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan ku Gusti Nu Maha Suci. Amin Bu. Telat. Ampun paralun anu kasuhun di sadayana para guru para sepuh anu pinuh ku pangaweruh hampura anu ditedak di sadayana jajaran para alim ulama anu jembar ku bagan ilmu agama mipit widi di sadayana para kiai anu sugih ku pangarti kukituna langkung tipayun salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna teristimewa kasadayana para masyayikh para kasepuhan tokoh dan pemuka agama wabil khusus ka guru urang sadayana anu parantos masihan tausiah tipayun anu sakitu jelasna. Mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dijembarkeun milik rizina, disoleh-solehahkeun katurunanana, supaya aya anu neruskeun kana perjuanganana. Ngabimbing urang nuntun urang kana jalan agama supaya urang tercapai kana tujuan anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hayang bagus, di akhirat hayang, di dunia hayang salamet, di akhirat hayang salamet. Di dunia hayang senang, di akhirat hayang, pokona mah urang mah hayangna di sini senang, di sana di mana-mana hatiku la aih kalah nyanyi lah. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami kukula dipihormat, teristimewa jajaran panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Besar Muhammad sakampung Tegal Pasir Kulan biasa besi melotot sakampung Tegal Pasir Jaya yang luar biasa, kerja keras, berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan aya nu teu mikiran acan meureun. Mudah-mudahan ieu pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Di dunia dibales dengan keberkahan, di akhirat ku Kangjeng Nabi disapaatan. Ya Rabbal. Ibu, bapak, hadirin, hadirat, santriyin, santriat, jamaah pangaosan anu parantos hempak merbayaksa dina ieu tempat anu mulia. Mudah-mudahan lengkah suku kepat leungeun dongkap ka ieu tempat sing ngajadikeun kiparat tina sakabeh dosa-dosa urang. Ya Rabbal. Laju iya kula ngomong naonnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara intisari peringatan Maulid Nabi adalah evaluasi akhlak. Evaluasi akhlak. Ibu terang teu evaluasi Bu. Paranti nyambel teh Bu. Jalema bisa mulia ku akhlakna,
jalema mulia lain ku elmuna, lain ku hartana, lain ku pangkatna, tapi jalema mulia ku akhlakna. Leres teu Bu? Sanajan ilmu satangtung, pangarti satinggi langit, mawana teu make akhlak moal mulia. Sanajan pakaya pabalatak loba, dibawana teu pake akhlak, eta harta moal bisa mawa kana kamuliaan. Nauzubillahi min. Makana ceuk Kanjeng Rasul, innama buistu li utammima makarimal akhlak, kaula diutus pikeun nyampurnakeun akhlak. Mudah-mudahan ieu muludan aya hikmahna ka urang kabehan, amin ya robbal. Nurek dicacahkeun kulantaran ieu geus peuting jam 11 lewat 2 be nurek dicacahkeun 2 bae lah. Ya tilok diapalkeun ibu mah, ngaji nageh bar hobeh asal bubar poho kabeh. Tiap pangajian ge di majlis taklim ustad mau ngocoblak maca kitab, di luar mametis jambu. Aya di dieu ge omongan ustad tilok didenge. Ustad nyarek ngomongkeun batur, cek ustad ulah sok ngomongkeun batur keur benerna jadi gibah, komo keur salah nama jadi fitnah. Balik ngaji mah poho deui bae ngomongkeun batur deui bae. Poe eta mah nu diomongkeun nu hajat, ngobrol tiluan. Dia geus ondangan, enggeus aing ge tadi ondangan dahar eueuhna naon. Aing ge dahar jeung helm. Endog dipotong 2 helm, naon bae di komen. Dahar teu ngeunah di komen, dahar ngeunah tenda di komen, tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen, pangantena kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar, tetep bae di komen, panganten lalakina kolotnya. Ieu kula yakin ya asana ieu kiai ge di komen bae ieu. Kiaina leutiknya. Jangan panggil aku anak kecil paman. Geus 2 bae nu rek diobrolkeun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Ampura ibu suarana serak, mata peureuh suara serak. Ieu kula alahbatan tuyul aprak-aprakan bae. Kalembur batur aprak-aprakan doang tuyul, balik setor be disusuan mah henteu ieu. Ing pancurhat di dieu nya. Nu pertama Kanjeng Rasul sadidal haya, gede ka isin. Isin ka Allah, isin ka makhluk. Makana lewat peringatan Maulid Nabi, yuk kita kembali tanamkan rasa malu. Yang mohon maaf zaman sekarang rasa malu sudah mulai tipis. Bener tebo? Baheula mah anak kakolot isin, santri ka kiai isin, masyarakat ka kiai isin. Baheula mah urang keur teu make tiung ibu, aya kiai langsung haliwu, waalaikumsalam Pak Ustad, hampura keur teu make tiung, aya taplak meja pan digubed-gubed. Saking isina ka kiai, kiwari mah dihareupeun kiai ge cuek-cuek bae. Bener apa bener? Ieu curigak ieu pan kula ieu musolah ieu pinggir jalan ieu. Pan di ditu mah lamun minggu teh budak parawan sok lari pagi jogging. Tuh dua make training. Tuh dua dulu susu ampul-ampulan ieu panya. Ustad keluar di musolah, cek Ustad, "Weh, keur naon dia neng?" "Lari pagi Pak Ustad kami mah." "Emangna Ustad kuno tiba heula salat subuh bae?" Ih goblok ieu budak. Cek Ustad eta dia supaya naon lari pagi? Supaya sehat Ustad karena jantung. Cek Ustad, jantung dia sehat, jantung aing neregteg neuleuh susu dia tah. Ieu kiwari geus eueuh ka isin, Bu.
anak kakolot geus eueuh kais baheula malewat ka hareupeun kolot punten abah punten emak kitu ayeuna mah eueuh kolot keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang di lengkah baepan sampai irung kolot kadupak ieu sampai kolotna ngajedag lain mentah hampura kalah mah sorry beh babeh si dilawang aja ieu keur pada urangna beh ieu model-model kieu ieu isin ka salaki baheula doang lin keur panganten anyar keur panganten anyar mah isin ka salaki dahar ge hareupeun salaki cemi saciwit doang nu hooh barang beres ngumbah piring nyatu sorangan bae tuh nu kenceng serina tukangna eta baheula mah saking isina ka salaki beuteung nyaleksak tas ngadahar mantang Cilembu hayang hitut panganten anyar ditahan-tahan sampai urat beheung sampai hejo beungeut bareureum geunuk nahan hitut teu katahan biji leutik kacepet nih salaki teu marah masih jaga perasaan cek salaki neng entut itu cek pamajikanana eutik maa tuh panganten anyar datang beboga anak 5 genep eta hitut hareupeun salaki geleger bae eueuh kaisin bener teu Kak eueuh korban ngahenen be korban hitut salaki keur ngopi tanang lewat ka hareupeun salaki jedut eta kopi malik keplok 7,3 skala liter berdampak tsunami meureunnya cek salakina heh rum sanah goblok amat dia hitut sangeunahna bae eta pamajikan tanpa beban ngomong kieu lah kakak kami ge lain nu edan kami ge moal wani hitut ari aya jelema mah astagfirullahaladzim berarti ieu kakak teu sadar teu dianggap jelema ieu Kak muludan rajin jamiahan rajin tapi faktana ka salaki loba geus teu nganggap jelema bener teu Bu eta buktina hitut hareupeun salaki ngomongna u jelema anu kadua fakta pamajikan teu nganggap jelema ka salaki lamun rek hee sok make autan bitis make autan leungeun make autan kana beheung-beheung make autan begitu salaki hayangeun ngurandang ngegel beheung ngelel salakina cek salakina ieu dia make wadak naon seungit mah seungit tapi pahit amat eta tanpa beban ngomong kieu lah kakak kami mah lain ieu mah lain wedak ieu mah autan cek salakina hooh aing mah reungit malaria ieu wayahna lah ayeuna maksudna anu rek diomongkeun ku kula kieu wayahna lah salat isin heulaanan bener teu Pak ngaji isin heulaanan ulah teu boga kaisin teuing bo salat isin teu nanaon isin kami toha isin kami nantu engkegeh kebel-kebel mah bakal ikhlas alhamdulillah ieu mah diajak ngaji eueuh ka isin kula ngajak lah ngaji ka lalaki cek kula Kak hayu ngaji jojong bae ustad naraka jeung aing surga jeung dia Bu di dunia keneh geus babagi si eta mah aya nu geus kolot diajak ngaji ku kulawa hayu ngaji jang geus kolot eta buk geus ngapluk putih huntu tinggal 4 nu 2 geus uget deui hayu wa ngaji wa hayu kumaha jawabna gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing dia ge keur waktu disunatan aing nu mangkuna rek naon mau sunatan sagala eta jalema ngaranna teu boga kaisin Bu euy di dieu pangajian poe naon Bu poe Kemis Senin Salasa Rebo Minggu nu ngaji aing mah eta Bu kudu boga kaisin kudu boga kais ieu mah nu ngajak ngaji mah geus gogorowokan bae ibu-ibu sekalian hari ini
sarua doang di ditu. Janganlah kita sebab itu eta nu teu boga kaisin manembal di imahna jojong bae teh sarnati aing mah moal tuh lin rek nyeusehan kokolor ditahan sa ngomong salaki eta aing ku nyambung bae anehnya. Ayo kita kembali tanamkan rasa malu, izin ka Allah, izin ka makhluk, insya. Anu kadua watawadu, rendah diri. Kanjeng Rasul luar biasa rendah dirina. Ibu mungkin sok nguping ti para kiai sok dibahas bahwa dina saumur hirupna Kanjeng Rasul pernah dioperasi dadana, dibersihan hatena selama 4 kali. Pertama ketika Nabi umur 4 tahun, anu kadua ketika Nabi umur 10 tahun, anu katilu ketika Nabi umur 40 tahun rek narima wahyu, anu kaopat Kanjeng Nabi dibulah dadana, dibersihan hatena ketika arek diisrokeun, dimi'rajkeun ku Gusti Allah Subhanahu. Ieu bahan renungan, bahan pelajaran ka urang kabehan. Kanjeng Rasul manggeus bersih hatena, tapi kok dikumbah deui hatena. Ieu bahan renungan ka urang kabehan. Urang Tegal, urang Pasir Jaya, urang ulangan saukur sibuk ngadang danan awak, tapi kudu berusaha sibuk ngadang danan hate. Paham tuh Bu? Ulangan saukur sibuk mikiran banget, tapi kudu belajar mikiran hate. Picenan ieu hate dina sifat dina sifat khas. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu darratin min kibrin, moal bakal asup ka surga lamun dina hatena aya sifat sombong sanajan sagede bakatul hiber. Kunaon sifat sombong begitu bahayana? Tadi teh sulit narima pamagah nasehat ti batur gara-gara dina hate ayat sifat sombong. Nauzubillahi min. Di antarana ngaleungitkeun sifat sombong wayahna kudu hadir ka pangajian, di mana setiap ngaji ilmu nambah, iman ge nambah. Karena iman mah tolak ukurna ilmu, makana ulah sombong yuk urang kudu daek Bu euy kudu ngaji. Oke, kula boga nadom supaya semangat ngajina. Jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat, jalma balik haji diiring ku malaikat. Hayya bareng Bu, bareng. Gusti nya diajak bener mah hese, mentah mah diajak kieu asana bisa kabeh ya, gara-gara sebotol nya bisa kabeh. Ulangi, jalma lempang ngaji dina jangjang atuh di laguan he keras amat. Jalma balik haji diiringku, ulah marah biasa. Urang berangkat di imah masing-masing ibu bapak, dohiriah nama lempang suku, tapi hakikatna malaikat Jibril meberkeun jangjangna saking hayang katincak ku jalema nu rek berangkat ngaji. Amin atuh. Jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat. Kemudian hadir ya di dia. Masya Allah, sanajan tiris ke luar biasa urang dia mah hadir. Alhamdulillah. Kerberang hujan Bu,
hujan. Ari nu banjir di mana gitu? Lebih baik terjebak hujan sampai kebanjiran daripada terjebak rasa nyaman tapi ditinggalkan, Bu. Aduh anjay. Hadir di dia ya. Ngan ieu mah satengah 12 dulu geus teu puguh potonganana ieu. Diuk geus acak-acakan. Nu ngahunjar bae aya. Bener tadi cek ka Haji ari dia hareup aya gentong doang. Mana jelema iya nempokeun wajah kiai be ulah dianggap lalawora pahalana tingali dina kitab. Ibu bisa muka kitab, Bu? Oh bisa muka manya. Man nazara ila wajhil alimi nazrotan papariha biha khalaqallahu min tilka nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jalma nu nempokeun wajah kiai, wajah guru, wajah ustad dengan tatapan senang, dengan tatapan takdim, setiap satu tatapan Allah akan jadikan malaikat, kemudian malaikatna bakal mentakeun hampura dosa ka Gusti Allah bagi jalma nu ningalikeun wajah kiai. Tempokeun ka dieu. Jasa kieu mah teu goreng-goreng amatnya. Saya tahu ngomong harium dia. Kulama moal marah disebut hidung geteh. Kurita Sugiarto ge dibelak kulama. Pancekrita Sugiarto ge hitam tuh kan. Orangnya hitam. Eueuh tah mah putih eueuh. Komo hawuk eueuh jasa. Ningalikeun wajah guru lamun urang pangajian tempokeun wajah guru menang ganjar tapi nempona lain hewa. Bu uy dikatakan sukses muludanana lamun urang hate semakin cinta ka kiai, tapi dikatakan gagal muludanana can sukses lamun dina hate masih aya rasa hewa keneh ka kiai. Aya nu hewa ka kiai nu ngaku meureun lah. Ieu maka kiai patutna hewa bae, kiai susah diledek, kiai loba duitna dianggap sombong, eta bae ge kiai loba anakna. Aya beta nu ngomong dulu cina kiai mah loba riab anakna eta meureun tilok make calana ceuk saha. Tempokeun wajah kiai bakal menang pahala. Lanjut, Bu. Tolabul ilmi ngaji, tolabu hurufna ayat 3 to lam ba. Tokna tordul jahli, lamna layinul kolbi, bakna birun lil walidaini. Eta cekna surah guru kula kos kitu. Tokna tordul jahli ngusir bodoh, urang ulah betah cicing dina bodoh. Mun urang geus rumasa bodoh wayahna anak mah ulah mere bodoh. Bu urang geus bodoh anak mah ulah mere bodoh. Urang mah SD ge henteu tamat, anak mah kudu sarnaja lah kaditu. Urang mah maca Quran ge teu bisa, anak urang mah kudu tahfidz Quran. Amin. Ieu kabodohan ulah diwariskeun ka anak. Jalema bodoh mah capek. Bisi ibu teu percaya tingali urang contokeun jalema bodoh kuli ngangkat batu sak truk diupahan 100.000, jalemana 5an kabagian 20.000 ewang. Capek. Tapi nyacakan jelema pinter, dokter ngarana ngangkat batuna ge leutik sagede siki tangkil dina jero beuteung pasien 11 juta, Bu. Beda tante. Urang manggeus capek, anak urang mah ulah mere capek. Lamun urangan saukur ngawariskeun harta ka anak,
tanpa didampingi dengan ilmu, dengan sendirinya eta harta bakal habis. Bener gak Bu? Harta mah jangankan satahun, sabulan ge beak, jangankan sabulan, saminggu ge rengse. Bener apa bener? Tapi lamun anak diwarisan ilmu, insya Allah eta ilmu bakal narik karena harta. Alhamdulillah. Bo, ieu contoh nu diuk dihareup ieu santri anu baheula dianggap tejelas ku jelema. Kula nikah tahun 2004 perkiraan, alhamdulillah pamajikan kula awewe Bu, alhamdulillah. Engke jeung can anggeus ngomongna awewe sabar, tangguh, susah balangsak, katambah mitoha ge kebel-kebel mah horeng mah kos kitu deui eta. Mitoha lalaki mantekan pacul bae nah handapun jandela. Komo mitoha nu bikang mah sadis ngebahan kotok be. Coba kotok kaditu dia nyampal ka jauh ka leuweung ka sawah, coba aing mah sareuk-seuk nu dia ngaringkuk bae. Bu ka aing be ieu mah ceuk. Tapi alhamdulillah ari sabar mah magahkeun ilmu nu aya sanajan saeutik diamalkeun, dimanfaatkeun, jeung anu teu kalah pentingna ulah jauh jeung guru, hate kudu nyangkol jeung guru. Cek guru kula kieu, ceng lamun hayang loba duit senangkeun hate indung bapa, lamun hayang ilmu manfaat barokah senangkeun hate guru. Koncina dua doang Bu. Euy, lamun hayang loba duit senangkeun hate indung bapa, lamun hayang manfaat barokah ilmu senangkeun hate guru. Ustad kumaha lamun bapana tos maot, ibuna tos maot, atuh jarahan tingali tangkal kayu tah, dahana kokoh, daunna loba, batangna dahana rindang, engke kembangan, engke buahan, tapi horeng mah anu ngirim cai, yang mengirim nutrisi makanan lewat batang ternyata adalah akar, dan posisi akarnya sudah tertimbun tanah. Wih, pancicing ya. Oi, biasa besi tangang-tangang. Di mana urang ngajarahan indung bapa berarti keur nyarubuk akar. Di mana akar disarubuk disebor nu bagus nama kana tangkal-tangkalna anu ngluhurna. Alhamdulillah. Kapaham teh ya? Leuh, kapahamna doang. Lolobana mah gagal fokus. Kuburan kolot mah dilewat-lewat bae. Ari ka Madura, ka Lombok, ka Bali, ka Jawa Tengah, ka Wali Songo ongkos 1 juta, jajan 4 juta, ngalalut ngomongna neangan ka barokahan. Barokah palebah mana ari kuburan kolot cilok di jarahan mah teh. Inga henen di ieu. Lain cicing mikir lain ieu. Jarahan heula kuburan indung bapa karak jarahan ka para wali. Ieu mah aya bejarah rek hajat. Sieun kawalat meureun. Jarahna ge duaan adi kakak polongo kabeh. Cek adina, "Ka, ari kuburan emak urang di mana kitu?" Nyaho jaba heula mah di dieu yo. Pan ieu mah pindah teu bebeja nya polongo. Coba ka ditu nanya ka mamang. Kalembur nanya ka mamang nak, "Mang, mamang nyaho teu kuburan emak kula?" Cek mamangna baheula ku aing dicicirian pake tangkal berenuk. Horeng meta tangkal berenukna aya nu mindahkeun kana pager. Pan laju nama pager di jarahan ka. Ieu paham tante maksudna ieu. Kiwari loba jelema gagal fokus. Ari jarah mah duaan suami istri beak 10 juta ka Madura. Ari ngahawal kolot nyieun besek 15 ge ngariung tas asar. Dikamanakeun eta polo coba. Kadenge teh ieu. Galak tante sih ya. Abis si kurang galak digalakan deui ku aing ya. Terus ya terus. Bo,
lamun hayang loba duit senangkeun hate indung bapa, lamun hayang ilmu manfaat barokah senangkeun hate guru. Insyaallah urang bakal manggih kabarokahan. Ieu baheula kula pernah dianggap jelema teu jelas, begitu nikah geger masyarakat, kawin jeung santri teu jelas cenah. Horeng mah eta ilmu bisa narik-narik kana harta. Lamun urang tujuanana Jakarta, Tangerang mah kalewatan ka. Lamun urang tujuanana akhirat, dunia mah bakal kapanggih. Tapi lamun tujuan urang Tangerang doang, Jakarta mah moal kasaba. Lamun urang tujuanana dunia doang, awas bisi akhirat henteu panggih. Nauzubillahi min. Harta bisa ditarik ku ilmu. Tak kula ngomong kieu ulah aya sampai kalimat kieu, anak dianjangan ku santri kumaha ceuk indungna ulah daek ka lauk teri eueuh sisitan, ulah daek ka budak santri eueuh duitan, gagabah ta ngomong. Euy, ieu mah asal aya nu nganjang be. Gawe di mana? Sabaraha gajihna? Atuh lalaki mah pinter lah akalna teh gawe di Pertamina, orang dagang bensin pinggir jalan. Itu bisa bae lah lalaki mah nya. Makana nu ditanya pernah masantren di mana bisa hadorot tah henteu kitu munah kadenge teh ya. Engke ge ilmu mah bakal narik-narik kana harta. Urang lamun ngawariskeun harta doang ke anak tanpa didampingi ilmu, harta mah bakal habis. Nauzubillahi min. Lanjut ya. Lamna layinul qalbi, ngaleuleuskeun hate. Lamun awak dibawa ngaji doang sawah saat. Eta sawah lamun saat ngoletrak tunggul jarami noregtag. Balukang pabalatak krusep nu aya telak noregtag lamun awak dibawa ngaji. Tapi lamun awak tilok dibawa ngaji doang sawah banjir ngaplak caah rata bae teu kadeuleunan naon. Lu ngahenen deui lah. Terus tanya urang sanggeusna awak dibawa ngaji mah Gusti ieu maca Quran aing acak-acakan cek urang. Oreng mah ieu salat urang loba keneh nu salah. Rek nanya ka ibu, "Bu, eta salat sanggeusna diajikeun tambah hese tambah gampang?" Tambah hese. Eta salat setelah diajikeun tambah cepet apa tambah anca salatna? Tambah anca, hayang benang tumakninahna, hayang benang saktahna. Ieu mah salat pabulit jeung iklan ieu. Ieu mah lain ngomongkeun sasaha, ngomongkeun pamajikan kula di imah. Ceuk kula neng geura salat Isya sih geus peuting ieu. Engke sika iklan be, pan polongo eta. Sakitu eta pamajikan ustad eta. Komo bikang RT mah nya. Dulu molotot ka RT. Begitu iklan cek kula neng geus iklan tuh geura salat. Bener eta pamajikan kula ngalawudu gancang kacepak terus pakai mukena. Barang beres pakai mukena, iklanna beres. Lain geura salat kalah nagog deui dina TV. Cek kula pangaruh pamajikan kiai nonton TV ge make mukena. Hese sarua tanya tuh ka Abah Haji Ahyani. Magahan pamajikan mah ripuh hese. Magahan batur mah doang nuho tahajud duha. Magahan pamajikan mah hese teh sarua kula ge di mama teu berkutik sarua bae. Di lembur batur mah dipanggil ajengan pangersa Al Mukarrom tadi ge ku MC dipanggil Al Mukarrom. Teuing lah asal almarhum be cek aing. Di imah macan pernah kak sugan cek pamajikan mangga Al Mukarrom geura dahar eueuh paling disebut AA eta kula magahan Quran ka pamajikan ka Ustad
cek ulah ihdinas siratal mustaqim, cek pamajikan ihdinas siratal mustaqimnya cempreng pan suarananya ceklok keneng mustaqim mustaqim ih honya mustaqim mustaqim pan kula malain nabi yo aya marahna cek ulah ih belet amat dia mah eta pamajikan horeng maka temenang bau gentak langsung be emosi bari nutupkeun Quran bari ngomong kieu heuh nya nama pinter ieu gitu langsung asup ka jero kamar cekrek ngunci maneh atuh sampai subuh aing di luar sorangan be ripuh senjata makan tuan Kak sedangkeun eta Kak euy Kak pamajikan mah lamun geus pundung angel kacager pan ieu mah ahli-ahli sejarah Kak kejadian 5 tahun yang lalu atuh masih direkamnya bunya eta lamun pasea beak dibudal-budalkeun alabatan kaleng rombeng lah komo lamun posisi salaki nganggur pamajikan nu boga gaji lamun pasea atuh beak salaki ngomong nage paseana eueuh menang kami mah ieu ge imah-imah kami ieu ge motor-motor kami kakak mah ka dieu mah kanjut doang pohara eta ngomongnya kuat ngomong nage kakak mah eueuh gawean eta anak genep menang saha coba sok macem-macem bae ieu lamun dibejakeun ku kula dosana marah moal Bu marah di badug jeung mik we nya pamajikan anu ngomong kieu ka salaki ma raaitu minka khairon hi cenah boga salaki ku teka beneran kajeblug ku kompor gas meureun dia mah eueuh gunaan eueuh gawean mohon maaf ketika pamajikan nganggap salaki eueuh gunaan salat tinggal salat ngaji tinggal ngaji puasa tinggal puasa pahalana hangus kabeh Bu woi cocok tante yo dulu karak kadenge kuarima wajah-wajah teraniaya kula ge sarua Kang ngaluarkeun unek-unek di dieu be di mama sarua kula ge sok ngepel gitu Kak kadang-kadang ngagoreng kejo tapi teuing kanya lamun dicarekanan ku pamajikan urang mah ulah ngalawan geus mending mundur teratur moal meunang moal ieu mah eueuh salahna ieu mah eueuh ieu mah eueuh salahna mainna mamawa motor ben nabrak tembok disalahkeun Kak geus mending cicing bae ulah dilawan urang diledek los dicarekanan los dititah nyus los cicing bae Kak engke eta lalaki kos kitu engkena ka surgana babarika karena siksaanana geus beak di dunia Kak pantengeunah ujung nanya euy Bu aipan ku ngaji mah lulus hate pugu ari teu ngaji mah heuras bae bener apa bener tadi geus diomongkeun ku Abah Haji pamajikan mah ridona Allah aya dina ridho salaki mohon maaf ulah marah yo ieu mah ngaji mah rajin tapi kadang-kadang rek ngaji ge tilok bebeja ka salaki bebeja sok leuh bebeja ge bari leumpang teh oden kami rek ngaji aya bebeja ka salaki sadis Kak kula marek ngaji berangkat kiwari itu si meunang geus nungguan di pos ronda rek berangkat kiwari itu hampurannya cai dina pancing ke meunang gola ka termoskeun nya rek berangkat kiwari bisi tinggalin kulana terus itu baju can disampaikeun pang sampaikeun sakaliannya terus ieu keramik can dipel ieu Kak ieu pangpelkeun sakaliannya terus bisi balik budak sekolah hayang dahar liwatkeun 2 gelas manya kadieu kula minta duitna goceng jeung parelek assalamualaikum eta salakina culangok be teu bisa ngomong percis doang be Jawa kahujanan mun aing mah salakina hudang kadieu rek naon dia ieu kumus aing pindahkeun ka dieu atuh kira-kira he ngaji mah ngaji be ulah kabeh dititipkeun ka salaki kadang emunah kudu menta izin ka salaki heula lamun diizinan ku salaki manggang ngaji tadi geus diomongkeun ku Abah Haji
rek puasa be ibu lamun rek puasa sunnah ulah gede laga heulaanan diijinan tahan teu ku salaki kadenge teu lah kadengena doang lamun rek puasa bebeja ka salaki a atau ayah atau papah gitu papah di mana ini lagi ngasah golok gitu ka isukan Senin terus neng rek puasa naon puasa sunnah atuh puasa sih nan bebeja kain dia mah entepan bebejana maka bisi aya pemakaian mendadak doang pernah gitu eta potongan lah cek salaki nanggeus moal mau kaing mau dipake jojong bae puasa mah karak tuh puasa usim hujan ieu pannya keur puasa jam 10 breg be hujan gede waduh cek salaki tiris yo anak sakola can baralik mitoha eueuh jangeus parae waduh cuaca bagus yo digerokeun pamajikan neng puasa hari kitu kunaon kak ieu cuaca mendukung yo kumaha eta ibu pan bingungnya diantara nuruskeun puasa atawa nurut ka salaki horeng mah kieu bu catet puasa sunnah mah ganjaranana sunnah sementara nurut ka salaki mah ganjaranana wajib woi cocok tantos ieu dulu gitu dek calangap dibela kula ge nyaho itu wajah-wajah tilok ditawaran tilok boga pamajikan eueuh pekana sakali ieu salaki geus ngagantungkeun kokolor ge dina paku masih ditanya keneh bae ari kitu bapak dia rek ka mana mun aing mah ka kebon sakalian pekana sakali ari ku ngaji mah hate bakal lulus gara-gara nyaho kana elmuna insya ulah sombong bae najan pamajikan gede gajihna salaki pengangguran tetep bae salaki mah kepala rumah tangga leres tebo leresna doang lah ulah lalaki ge sarua ulah mentang-mentang lalaki sangeunahna bae nyabunya atuh pamajikan ge bakal sopan lamun salakina sopan mah nyabunya buset dah atuh paingan pamajikan sok ngawanian hitut hareupeun salaki atuh salakina ieu meureun mitinanya dulu ge ari ngomong hayang dihormat teh nya ari dahar hayang ngeunah mere duit goceng ari ka pamajikan batur mah kabita jageulis pamajikan sorangan ge ka ari di modalan mah geulis ieu buset saha eta budak ulah kabita kana rumput tetangga rumput sendiri ge ari diurus mah bagus ieu teh nya ting asal senang behelan kak makana kula mah sumpah be kula mah ka pamajikan tukang nyenangkeun kak itu mobil kula atas nama pamajikan bu sertifikat imah atas nama pamajikan abdi boga rukota ka Azhar payuneun teh genep pintu lain sombong pamer ya mah eta KB atas nama pamajikan kebon ge atas nama pamajikan kok Ustad bager amat lain bager ka engke urang mah di akhirat lalaki labas teu boga nanaon urang mah di poe hisab urang mah gampang ka surgana tinggal pamajikan be ngap kakak tulungan sabodo cek aing ya boga dia KB pan ujungna tong ngeunah di bae nya bu ari ku ngaji mah hate bakal moal sombong terus iya urang serius heula ya kula boga cerita jalema sombong urang ibaratkeun tangkal kalapa jalema rendah diri urang ibaratkeun tangkal terong geus lah ieu cacahan sakapanggihna be lah nu penting mah cair be kula malah tangkal kalapa mah sombong bu cek tangkal kalapa tangkal salam dunia mah aing nu luhur mah cek kalapa aing mah pangkapakena emang bener kalapa mah pangkapakena bu nyerena kapake baralakna kapake buahna kapake tangkalna kapake akarna ge kapake lamun lebaran teh sok aya kue akar kalapa bu
biasa bis tegang-tegang ieu ngaledek kanu rendah diri saha nu rendah diri terong ceuk kalapa teh dia mah terong hirup ku teu nyeni sakali ari buah sagede peureub ari tangkal sagede cingir tuh aing mah gagah tangkal gede panjang buahna ge bagus aing mah ngaledek tak kalapa ceuk kalapa teh aing mah panjang umur moal paeh ari teu dipanah gelap mah aing mah tah terong dia mah 3 bulan ge modar ih sombong jasa ieu kalapanya tapi kita lihat bagaimana balasan terhadap kalapa nu sombong jeung terong nu rendah diri RT hajat umpama hampura teh diinjem ngaran ya ceuk RT ceng ka anakna ngalak kalapa ka kebon berangkat anakna ka kebon ngrek ngalak kalapa barang di dulu kalapana luhur leueur deui atuh jelema mah boga akalna ceuk kalapa teh ngomong sombong moal bisa dia naik aing mah luhur leueur deui jalema mah loba akalna dicokot golok hade panjang jeung seukutna mulai ta kalapa sombong disiksa dikadekan tangkalna dijieun tetekeh dihandap sampai ka luhur woi pan cicing ya mikir lain sih ya makana ulah som dikadekan tangkalna datang ka luhur Pak RT kumaha ngalana jajal be coba dipulintirkeun nyeri dipulintirkeun geus supaya gampang mah dikadek bae manggaranana dikadek sapat pegat murag kahandap siut gejebur kana tai kebo teh badog sombong ieu nya Pak kumaha ieu mah wana jaburat ieu kalapa geus ulah seceng digusur bade digusur di kebon datang ka ieu mah eta kalapa samanggar digusur-gusur geus budak badu kana pager kana batu nyeri-nyeri teuing moal beunang diubaran ipan ngacoy aing nya datang ieu kalapa ka ieu mah kamanakeun ieu Pak tuh balangkeun kana umpak beletak asup ka kolong kana umpak gara-gara pindah terong mah rendah diri bu ngalat terong matilok didupakan peletik lalaunan diwadahan kana boboko lalaunan bisi gugus terong mah dibawana ge henteu digusur doang kalapa henteu dikelek disuhun dijingjing ngeunaheun cek terong tuh makana ulah datang ka imah terong mah henteu dibalangkeun doang kalapa bu sot kana babalean alhamdulillah pindah di kana kalapa ieu dongeng kebel ieu teu naon ieu jam 12 lanjut bae eta kalapa padahal mah geus beak disiksa tapi eueuh mikir-mikirna sombongna aya bae ceuk kalapa teh doangna aing asup ka surga bae yo karena siksaanna geus beak ka aing yo aing dikadekan tangkal enggeus aing burag sampai kana nyebur kana tai kebo enggeus aing digusur-gusur sampai barared enggeus aing mantog kana umpak enggeus lah surga bae ieu mah horeng mah tangeh keneh siksaanana heuy aya keneh tahu siksaan kalapa aya horeng maka disalumbat gabros ngeus disalumbat siksaan kalapa ya kene tahu aya horeng maka dibutrikan sampai botak ngeus dibutrikan siksaan kalapa ya kene tahu aya horeng mah teh diparut gasruk ngeus diparut siksaan kalapa ya kene tahu diperet sakenceng-kencengna sampai bijil cipatina hampasna dipicin ka pipir imah dicongcong bebek sombong makana ulah pindah deui kana terong mah teh diperlakukeun selembut mungkin dicokot peso seukut seret dipotong gagangna dipotong-potong potong opat eta terong dikopiok kana cai bersih kemudian dikana ayakankeun disebor di luhur ku cai keran cai anu suci tur nyucikeun supaya najisna palid bu geus kitu siap nyayur
eta horeng mah bu pikiran anu pangheulaan anu asup kana kekenceng horeng macai pati kalapa. Berarti anu pangheulaan ngarebek di neraka nu sombong. Geus kitu terong bros lalaunan asup dimicinan, diuyahan, dibumbuan, asak jadi sayur engke heulaanan Pak. Urusanana KBG hayang boga ngaran ieu. Ceuk kalapa nu pantes boga ngaran mah aing. Karena aing pangcapena ceuk kalapa. Aing mah sampai dikadekan digusur-gusur nu pantes meunang ngaran mah aing. Ternyata salah cek RT Ustad keputing kanu aing rek haolan aing boga sayur naon teh sayur terong eta kalapa nyeseg dadanaka cek kalapa teh bangsat doang nu paling capek aing nu menang nama si terong polongo eta terong di dahar ngeunah meureunnya di alam-alam beta terong ieu terong ngeunah amat ieu nya menang meuli di mana ieu terong kumedok ieu cek kalapa dina hatena aing nu capek mah dusun aing capek dusun semakin di alam terong semakin nyeseg kalapa paham teu yeuh alhamdulillah cerdas budak dieu he barang tas ngadahar angeun terong menang 3 jam ngadadak nyeleksek perih butung nyalahkeun saha eta cek Ustad dia tadi doang naing tas ngadahar angeun kalapa ieu nyeri butung cek kalapa goblok dia giliran ngeunah nama terong be di alem-alem giliran nyeri butung mah aing disalahkeun. Oke paham tante ya oke supaya lebih paham tingali dina ujung Riyadul Badiah aya di ujung min ahli riya alladzina yal'abu bihimus syaitonu walam yajiduna li a'malihim fil akhirah lamun di duniana hayang menang nama bae engke ketika di akhirat babagi amalna eueuh karena keur di duniana hayang menang nama bae nauzubillahi min aya jalma nu hayang menang nama bae aya ngomongna ge eta musolman eueuh aing anggeus bu sohor tah ngomongnya eta si eta lamun eueuh aing meunang moal hirup eta teuing urang mah teh henteu viral los di bumi mah nu penting mah urang viral di langit amin loba jalma anu terkenal di bumi viral di bumi tapi di langit henteu viral tapi teu saeutik jalma di bumi mah biasa-biasa bae tidak dikenal henteu viral tapi di langit mah kaambe ku malaikat tah urang mah hayang doang kitu alhamdulillah leuleuskeun hat ulah doang kalap paham teu ya lainul qalbi ngaleuleuskeun kana hate to la bu geus lah hiji dibes cenah geura beres bakna birun kabagusan cek guru ditambahan birun lil walidain ngaba bagus ka indung bapa ieu urang keur kumpul ngaji ya anu menang ganjaran lain ngan saukur urang teh tapi indung bapa urang nutos maot ayeuna bray caang alam kuburna gara-gara anakna keur kumpul muludan amin makana ieu ka muludan ulah dipareuman ulah diperekeun sanajan kondisi kumaha bae terus bae muludan mah teruskeun bisi tergerus zaman piraku ari ulang tahun mah sorangan ge beak 2 juta ari muludan 200.000 ge aya nu teluna sagala pan aneh bener teu Kak ari eta mah ulang tahun 2 juta 3 juta bea aya ulang tahun di dieu atuh kajeun abdi gesok ulang tahun anak abdi gesok ulang tahun tapi urang mah umat Islamna ulang tahunna nu hade konsepnya tasakuran
matak naon nyin tumpang 13 mah gerokeun ustad santri tah ngariung kitu munah ulang tahunna minimal ngadoa salamet ieu mah ulang tahun eueuh ngadoa eueuh naon jojogedan teu pugu happy birthday to you happy birthday to you meuli kue sagede tai kebo pannya di luhurna teh ditaplokan lilin lamun anak 3 tahun lilin 3 10 tahun lilin 10 bayangkeun ku kakak lamun nini genep 10 tahun obor dipasang ditiup lain panjang umur kalah paeh bengek lah laju eta anehna aneh ya aneh ceuk ulama eta lilin dibeulem geus dibeulem ditiup ari ceuk ulama rek naon dibeulem ari rek ditiup deui mah bener teu begitu ditiup pes behore tepuk tangan palabah mana hebatna muntama pabrik anu ngagubrah-gubrah teh seuneuna Kak ditiup sampai pareum karak hore tepuk tangan gagah eta ngaranna artinya apa jangan sampai kecintaan kita kepada baginda Nabi yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita di akhirat terkalahkan oleh kecintaan kita kepada anak yang belum tentu menyelamatkan kita di akhirat bener teu Pak mulu dan lebih semangat lain urang doang nu untung tapi almarhum almarhumah indung bapa urang nu tos maot ayeuna untung panen ganjaran caang alam kuburna anak incuna keur sedekah muludan alhamdulillah lanjut ieu Bu jadi ngahahade indung bapak teh lobakeun sedekah di dunia insyaallah ganjaranana nyampe ka indung bapak lobakeun maca Quran ayeuna insyaallah ganjaranana otomatis nyampe ka indung bapak rek nanya ka ibu Bu euy tadi kabita tah henteu neuleuh budak leutik bisa kori kabitana doang anu bakal nguntungkeun karasa engke jaga di akhirat di alam kubur lain ijazah ieu Bu tapi anak nu bisa maca Quran lamun urang ngarep-ngarep pamere materi duit ti anak mohon maaf bisi urang kecewa teh ja buktina pan kuari menyenangkeun can bisa ka kolot nyapekeun bae baheula kolot capek ngasuh teteh barang kiwari kolot capek ngasuh anak teteh loba korban doang dia nya pan kiwari mah incu sok dititipkeun ka mokolot nalin anakna mapan gawe di pabriknya incuna jeung saha eta jeung mokolotna paling ge mere duit 100.000 sabulan bari jeung dicarekanan bae anakna panas nelpon ka pabrik Mimin anak dia panas yo kumaha ceuk si Mimin atuh baran mah kumaha jaing ge capek sarua bae kolot digentakan anak dajal tanu kitu di dunia tenyenangkeun di akhirat nyilakakeun geus ulah sok ngarep-ngarep duit pamere anak bisi teu mere kecewa urang nu diarep-arep tinu jadi anak etalah bisa maca Quran ketika urang engke tos maot aya nu ngiriman yasin alhamdulillah aya nu ngiriman waqiah tabarok ngadoakeun tahlil hadiah puji tah eta hartina kula ngomong kieu lain anak titah ngaji doang maksudna mah kieu isuk ka SD sore ka madrasah peuting ka majelis taklim amin euy najan anak jadi nanaon ge ari geus bisa ngaji mah teu jadi masalah rek jadi karyawan rek jadi camat rek jadi polisi rek jadi satpam mangga nu penting geus bisa salat bisa ngaji bisa maca Quran kitu tah engkena anu untung ka urang-urang keneh indung bapana
berarti tolabu bakna birun lil walidain ieu ngaji kabagusan bagi indung bapak. Mudah-mudahan wong ngatua urang khususna ieu kampung Tegal Pasir Jaya anu tos mararaot kolot-kolot urang barokah urang muludan sing dicaangkeun alam kuburna. Mudah-mudahan sing diharampuura dosana. Urang anu hadir di dieu sami mudah-mudahan urang ge dihampura dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ibu, bu, catet pikeun ngahilangkeun sifat sombong wayahna kudu usahakeun maksakeun datang ka pangajian. Kupaya sifat isin tertanam dina hate urang wayahna lempangkeun ka pangajian. Teuing mimiti mah ngaji isin tapi kebel-kebel mah bakal ikhlas. Amin. Sanajan salat isin kebel-kebel mah bakal ikhlas. Mudah-mudahan ieu musolah rajin berjamaahna, rame dipake pangajianana. Jadi inti nama kitu ya kasarnya hasil muludan tambah giat, tambah kompak, tambah iman, tambah takwa. Anu tadina berjamaah subuh aya genepan, insya Allah beres muludan mah aya 20-an. Pan aminan lulus amat iya. Ohnya temaido. Jadi kudu aya peningkatan. Sakitulah ibu bapak dua bae nu diobrolkeun ku kula. Hiji urang kudu boga kaisin. Anu kadua piceunan saeutik-saeutik sifat sombong dina hate. Tah mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Ieu ucapan kula anu bener datang nati Gusti Allah mudah-mudahan jadi jalan hidayah ka urang kabehan. Anu salah datang tina kabodohan kula, hawa nafsu kula hayang dihampura ku sadayana. Ngahampuran teu Pak? Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.